Poe ieu kuring divonis kanker stadium akhir. Padahal 5 bulan kamari dokter nyebatkeun lamun kuring bebas ti panyakit eta. Kuring ngamantapkeun lamun kuring moal ngajalankeun pengobatan deui. Jeung kuring ngan hayang ngajalankeun hirup kuring anu terakhir tanpa tatapan karunya ti batur. Bella bade curhat. Sok Bella bade curhat naon ku Ece didangukeun. Kita capek ke sih hirup kawas kieu-kieu bae asa meni monoton. Emang Bella kunaon nepikeun ngomong ka kawas kitu? Teu kunaon sih, ngan ngerasa capek wungkul ku tugas, teras mikiran kumaha bade ka hareupna. Terus engke bakalan kumaha, ari Ece bade lanjutkeun ka mana? Tapi ka kelulusan ge duka aya keneh duka henteu. Ece ge bingung sih bade ka mana mah, ari Bella bade ka mana? Lamun Bella mah hoyongna teh ka kedokteran, keren tuh Bella. Wah, keren atuh Bel. Pokona mah Eca kudu jadi orang mimiti anu ningali Bella ngangijas dokter. Kumaha dok keadaan Eca ayeuna? Kaayaan Eca beuki parah. Deh, ada hoyong liburan sareng bapa sareng mama. Eca kamana bae saminggu ieu mana teu masihan kabar ka Bella. Tinggal poe Bella seminggu kemarin coba kamari Eca pas liburan sareng mama lantaran kamari bapak nuju libur. Terus kenapa Eca teu ngabaran soalnya di ditu aya sinyal. Ih, tinggal poe taya Eca teh sami siga saminggu taya Eca alias lami pisan. Bella oge hoyong liburan sareng Eca. Emang Bella hoyong liburan ka mana? Urang liburan ka dibubarkeun Ca. Kumaha lamun urang ambil ayeuna? Hayu. Bella, Eca di payun ya. Dadah Eca. Assalamualaikum Bella, ieu Eca. Kabar Bella ayeuna kumaha? Maafkeun Eca anu liburan ti payun. Maafkeun Eca teu tiasa nahan sampai kalulus. Jadi wae Eca teu tiasa popotoan sareng Bella. Bella hoyong jadi dokter kan? Bella anging nyerahnya. Bella terang teu? Lamun hirup Eca teu monoton lantaran aya Bella di lebetna. Bella bertahan ya jang Eca. Eca hoyong ningali Bella jadi dokter. Eca hoyong ngomong tu nuhun ka Bella. Nuhun ya Bella ka sagala-galana. Eca seneng gaduh babaturan siga Bella. Dokter Bella.